lamun ibadah ka Gusti Allah murni roh urang teh sakumaha waktu keur diciptakeun ku Gusti aya dunia ulah makhlukan ulah aya nafsuan ulah aya syatanan bersih roh urang bakal diberi ilmu laduni ku Gusti ilmu laduni mah di mana dibutuhkeun aya trak masya Allah nyaritakeun politik bisa praktek bisa nyaritakeun ekonomi bisa praktek bisa ilmu laduni ngaran geus puguh ngaji-ngaji segala rupa kitab asal dibuka bae seserian hayo baca aing bisa urang apa lamun dibuka bae kitab meurepan baca ku sia ieu baca ku sia ayo puyang mun urang boro-boro nu encan diaji nu geus diaji ge meurepan bae kitab sial cek urang ieu sabab naon ieu rohna katutupan ku dunia ku makhluk masya Allah ai Kangjeng Nabi murni bersih dibere wahyu turun ayat ieu baheula teh cek Kangjeng Nabi Musa hei ahli kampung kade kahirupan anjeun di dieu teh kapan ngajaring neger mancing ngalalauk pagawean teh lantaran deket ka laut mah kapan jadi pelaut jadi tukang mancing jadi tukang neger jadi tukang ngajaring lamun di urang teh osok aya di tengah laut awi-awi anu narangtung teh naon ngaranna bagan taha ahli-ahli eta teh kabeh 100% urang dinya maisyana kahirupanana adalah ngalalauk cek Kangjeng Nabi Musa wahai para kaum ahli ailah ulah ngalalauk poe Sabtunya lantaran poe Sabtu teh hiji poe anu ku Gusti Allah ti tadi diagungkeun khusus jang ibadah ka Gusti Allah ulah dicampuran kuna naon poe Sabtu mah steril ulah aya naon ibadah ka Gusti Allah ulah ngayakeun kegiatan-kegiatan ngalalauk berbagai permaisahan perekonomian ulah poe Sabtu mah mangga cek kaum Yahudi kami mandek nurut beja kami mah atuh di panutan iwal ti anjeun Musa taha eta instruksi ti Kangjeng Nabi Musa diturut tapi ngadadak aneh asal poe Sabtu belauk mararuncul ngabadeg ngabadeg mah leuwih ti loba ngabadeg luar biasa datang ke caina teu kadeulean kumarunculna lauk cai teu kadeulean rapet lauk teh mararenggak waranya masya Allah asal lain poe Sabtu bae hating teh bahasa hating kuara teh sapotong lauk acan nu nenggak cak kaum teh Musa sok nyieun bae urang tita ibadah poe Sabtu basedengkeun kan maisha urang perekonomian urang teh kapan lauk ari poe Sabtu anu ku Kangjeng Nabi Musa diinstruksikeun ti Gusti Allah ulah ngalalauk ibadah bae lauk rentul ari lain poe Sabtu lauk isi kumaha isi aturan perekonomian ada di laut sadengkeun kos kitu aya nu geus nempo deui kabita ketap bae aya nu rada tahan sakula deuleu ka laut aya nu cicing bae di jero hatena mah gernek bae heuh oge nya tah ieu poe Sabtu teh kadadak model kos gitu ya Allah ya Rabbi mararodel ieu mararodel cobaan ti Gusti Allah model kos gitu cobaan ti Gusti Allah moal eureun-eureun Gusti Allah mah nyoba baheula lauk kabelah dieuna di zaman urang kredit sarua cobaan ti Gusti Allah sia ku oplo-oplo teh ina yang boga motor teu kudu make KTP teu kudu make DP asal aya KTP cokot ku sia asal sia sanggup per bulanan sekian hese teuing
oge nya padahal geus diharamkeun ku Gusti Allah. Perekonomian hiji benda anu ngabogaan dua akad berarti haram, riba teh geus cahueun kabeh ge. Aya anu kuat, aya anu cicing bae, aya anu amprekan pan ka dituna. Beus nyokot motor, nyokot mobil, nyokot motor, nyokot mobil. Akhirna imah eueuh, mobil eueuh. Sita. Cobaan ti Gusti Allah terus. Naon bae sausim cobaan mah tuh sausim. Sausim kuari sanu kuat cobaan teu boga TV. Cobaan ti Gusti Allah. Komo HP maka orok-orok memeh lahir geus dibelikeun HP. Memeh lahir geus dibelikeun HP, deuk ditah amburadul masyarakat. Cobaan ti Gusti Allah deuk kumaha hayu. Taruhlah HP onam, taruhlah TV onam, kredit nu geus jelas. Korupsi babari jasa kuari makomo di zaman Soeharto. Babari jasa korupsi teh lantaran korupsi berjamaah. Ai kuari leuwih babari asal bisa bae carana. Setiap jelema anu jadi pejabat ladang korupsina babari jasa. Urang mah teh nyaho nu kamari dicaritakeun tentang penjualan tanah. Gorenganan laut diurug aju dijual. Kuari karena kabongkar triliunan rupiah. Eta nu kanyahoan kuari, nu encan kanyahoan masih kena ambalaya. Nu ngabolongan pipa minyak can kanyahoan. Ambalaya. BUMN teh eta teh sabaraha anu maraling di dieu. Dicoba asal asup bae ka dinya. Ieu ladang lahan korupsi teh ambalaya loba jasa. Endeu kumaha teu korupsina. Urang kuari jadi bupati bae, pajakan terus bae ti masyarakat. Nyana nu nyekel, nyana nu ngatur negara teh. Endeu kumaha tuh tinggal hayu sigrapi bae. Jeung kesekian persen, jeung ieu sekian persen, nyana nu ngatur duit aya, sedengkeun berjalan teu pernah eueuh duit di negara mah. Adapun jalan teu bagus, jalan rusak eta mah urusan nyana, padahal mah ambalaya duit mah. Babari. Jadi gubernur komo leuwih luhur. Jadi presiden atuh komo nu mantak siap miliaran ge lantaran kos kitu permasalahan. Kos kitu mun aya nyaho teu pernah defisit negara mah teu pernah. Nu ngagolang-golangkeunana anu ngadefisit-defisitkeun. Ayo coba pikir ku sararia. Apakah pernah jelema teu mayar pajak sieun bayar. Berarti duit utuh. Kok pembangunan teh terus? Wallahu a'lam bishawab. Ieu cobaan, asup ka dinya berarti dicoba, kuat henteu. Kuari perekonomian, kredit kabeh, cobaan, siap henteu, nahan tina eta. Ulah dongeng Kangjeng Nabi Musa bae, Kangjeng Nabi Musa, hounya. Tangkorak siang beunana. Pugus sia ge sarua keur dicoba. Lah cenah aing mah kadohong ngaji atuh sanu nitas yang ngaji ka dieu. Ih, lah ieu mah cenah balik ulah waka besi kanyahoan ku jelema. Cobaan ieu. Masyaallah. Tuh. Sing hade cek Kangjeng Nabi Musa awas. Ibadah poe Sabtu steril. Ulah aya anu nyieun kegiatan-kegiatan selain daripada ibadah ka Gusti Allah. Ulah nyieun macem-macem kegiatan perekonomian, dagang teu meunang, nyokot lauk teu meunang, ngalalauk teu meunang, ngajari lauk teu meunang. Mayoritas yakni 100% bahkan urang dinya kampung Ailah mah di laut maisahna. Tapi ieu aneh ku Gusti Allah dicoba asal poe Sabtu bete kadeuleuan cai-caina acan. Wah, lauk pohara jasa. Asal lain poe Sabtu bae hating usah poe-poe, udah sapotong-potong acan. Masya Allah. Masyarakat saat eta kabagi tilu sasulur sodu seperti lu maksakeun terus bae nyana teu ngajeding kana aturan-aturan syara. Dititah jeung dilarang ulah ngalalauk, dititah ulah ngalalauk, yakni aya larangan ngalalauk, ngalah bae tina 70.000 seperti luna sabaraha
70.000 kampung etak seperti lu sabaraha? Anjing bodoh kieu doang aja jeung bodoh ya. 70.000 seperti lu sabaraha? Hah? Masya Allah paingan sia teu sararugi. Iya ngitung kos gitu bae teh becus. Atuh dagang ge moal sugih sia. 70.000 seperti lu sabaraha? Kurang kene 30 tahun mah teu sugih kita. Aya kene hiji deui kurang. 33 aya kene nya sahiji deui. Ayo sing bener sia. Global na bae geus 33.000 jelema terus bae teu ngajeding teu ngaling setengah dengekeun kana aturan-aturan larangan dititah poe Sabtu ibadahnya nama ngalalauk bae 33.000 manusia wasulusunnahum seperti lu deui ngalarang kana seperti lu eta nya nama nganasehatan bae seperti lu deui manga ulah-ulah ieu bangsa kiai-kiai usad terus bae jada mah teu aya eureuna euy sing hade ulah ngalalauk itu ngalalauk bae nya nama nganasehatan bae siksa sia bakal ulah ieu mah terus bae mepelingan wasulusul nu seperti lu deui baam saku anu said wa nahi nya nama ngalalauk henteu ngalarang ge henteu abstain sia teu ngarti ge abstain naon sia emang kiai ngarti aya henteu tah tilu bagian tajakeun ku anjeun Muhammad Yahudi anu sombong di hareupeun anjeun tentang ahli kampung Ailah anu kaayaan anak pinggir laut Kulsum laut merah naon nu terjadi terhadap ahlina waktunya ngayakeun pelanggaran anu luar biasa keluar tina aturan poe Sabtu teh dilarang bisoi disabakil makmurina bitarki ulah ngalalauk poe Sabtu ieu takihim hitaduhum yauma sabtihim suat dina waktu pohara jasa datang ka marenehanana lauk-lauk dina poe Sabtu teh suaraan nararenggak lohiratan alal ma huluna kalaluhur malaluncur sehingga cai teu kadeuli insyaallah tapi wa yauma la yasbitun dina poean lain poe Sabtu mah tatim eta lauk teu datang sama sakali hiji-hiji acan kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun gitulah Gusti Allah nyoba ke ahli-ahli Ailah dengan keayaan kejadian para raseknya anak kumaha coba hayu para rasek teu mah bagi tilu sebagian seperti lu tadi mah terus bae teu ngali salah cek nya lauk abalayah kieu larangan tinggal larangan terus bae alah kredit saking ngeunaheunana larangan terus bae ayo geus pokona mah terus bae ka kiai-kiai ngeridit malanang tangan kiai mana sih ngarangan ngeridit sama kiai ortodok sama kos gitu leg usia modern ayo sia gerang ngeridit kiai kudu nanyakeun masalahna tanyakan kepada rumput yang bergoyang teu kudu nanya ka aing baca ku sia kitabna sok sambarangan bae sia buktina nu ngareridit teh ku ari pararuyang pararusing ngalalamun anak teh diurusan pamajikan gitu kene kreditan numpuk Masya Allah jelema Ambon nu hararideng dararatang bae urang naik mobil dulu bae beusi aya si eta ya Allah ya gari Gusti hareudang hirup kos kitu Masya Allah kisah tentang Yahudi Bani Israel turun-temurun terus di Kanjeng Nabi Musa ka Kanjeng Nabi Yusha
turun-temurun sampai ke Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Kanjeng Nabi Isa terus 500 tahun fatrah, datanglah ke zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tika Kanjeng Nabi diutus ku Gusti Allah jadi Rasul Allah. Orang-orang Yahudi sinis ke Kanjeng Nabi, sombong takabur embung nurut ke Kanjeng Nabi. Nu diagung-agung adalah Ibrahim, nu diagung-agung adalah Musa. Nyana ngomong kami mah boga kitab Taurat turunan ti Kanjeng Nabi Musa, kami mah turunan Yakub, kami mah turunan istimewa. Masa sih aya Nabi diangkat jadi Rasul jelema fakir, jelema miskin, ngahina ka Kanjeng Nabi. Kami mah lain jelema sambarangan. Kisah-kisah tentang Nabi kami, kisah-kisah tentang bangsa-bangsa kami, kisah-kisah tentang pembesar-pembesar kami, kisah-kisah tentang pembesar penggede kami, kami nyarao geus aya di Taurat kami, geus aya di benak hati kami. Lah sapira Muhammad budak kamari. Tapi Kanjeng Nabi mah dihina gitu biasa bae. Teu ngambek Kanjeng Nabi. Satungtung can aya instruksi ti Gusti Allah tuh Kanjeng Nabi mah cicing bae. Iya tuh jana-jana. Kami mah kami cek Kanjeng Nabi. Kami mah jadi utus ku Gusti teh titah dakwah. Nurut jeung teu nurut nama jalain urusan kami, urusan nyana. Ku Gusti diturutkeun atuh nurut. Ku Gusti teu diturutkeun atuh henteu, ngan kami mah dakwah terus bae cek Kanjeng Nabi. Oh, makin menjadi-jadi. Penghinaan-penghinaan anu dilontarkeun ku para Yahudi Kanjeng Nabi makin menjadi-jadi. Sedangkan Kanjeng Nabi mah ummi, macan, teu pernah belajar, teu pernah Kanjeng Nabi mah menghitung, teu pernah Kanjeng Nabi mah. Lamun lain turun wahyu Al-Quranul Karim, Kanjeng Nabi teu pernah nyarita. Tapi di benak hati nama tetap geus mengakui keistimewaan Kanjeng Nabi. Dihenteu-henteu ge Muhammad teh hebat. Dihenteu-henteu Muhammad teh lain jelema sambarangan. Ngan kasombongan Yahudi embung iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun nyaritakeun tentang Kanjeng Nabi Ibrahim, lamun nyaritakeun tentang Kanjeng Nabi Musa, nyaritakeun tentang Kanjeng Nabi Harun, nyaritakeun kaum-kaum Yahudi saat eta anu dijungjungkeun ku Gusti Allah, anu dibabawa ku Kanjeng Nabi Musa, anu meunang kaistimewaan ti Gusti Allah, nyada capetang jasa nyaritakeun di payeuneun Kanjeng Nabi teh. Kanjeng Nabi mah calik cici. Tapi Gusti Allah mere wahyu ka Kanjeng Nabi Muhammad cek Gusti maneh geus dihina melalui ucapan-ucapan Yahudi, geus nembongkeun kasombongan di hareupeun anjeun Muhammad. Yahudi geus bertengger di hareupeun anjeun. Tulak cangkengna geus lain dicangkeng tapi diceuli, disebut tulak ceuli. Pohara ya Yahudi. Kuari mah tanya bae ku anjeun Muhammad. Coba ge. Malaikat Jibril mere wahyu ka Kangjeng Nabi tentang sejarah zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Kangjeng teu pernah maca buku, Kangjeng teu pernah belajar di seseorang, Kangjeng teu pernah utang hitung. Tetapi Kangjeng nyaho
turun malaikat Jibril merewah. Atuh urang ge lamun haju turun malaikat Jibril maka urang-urangnya pintar. Urang mapan maca tilok ngaji henteu Jibril teu datang. Atuh di mana bener urang atuh. Ngarep-ngarep malaikat Jibril atuh aya ge Jibril anu kamari ieu teh ngaku Jibril. Tuh. Urang mah ngaji biasa yang pintar mah ngaji, urang belajar maca urang. Kanjeng Nabi mah ummi. Teu baca, teu ngaji, tapi langsung ilmuna ti Gusti Allah. Mantak urang ge kuari lamun Ibadah ka Gusti Allah murni roh urang teh sakumaha waktu keur diciptakeun ku Gusti. Ulah aya dunyaan, ulah aya makhlukan, ulah aya nafsuan, ulah aya syetanan, bersih roh urang. Urang bakal dibere ilmu laduni ku Gusti. Ilmu laduni mah di mana dibutuhkeun aya. Masya Allah. Nyaritakeun politik bisa. Praktek bisa. Nyaritakeun ekonomi bisa. Praktek bisa. Ilmu laduni ngaran. geus puguh Ngaji-ngaji segala rupa. Kitab asal dibuka bae seserian. Hayo baca aing bisa. Urang apa lamun dibuka bae kitab mereupan baca ku sia ieu. Baca ku sia hayo. Puyang mun urang. Boro-boro nu encan diaji nu geus diaji ge meurepan bae kita besial cek urang ieu. Sabab daon? Ieu rohna katutupan ku dunia, ku makhluk. Masya Allah. Ai Kangjeng Nabi murni bersih dibere wahyu. Turun ayat ieu. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Wasalhum tanya ku anjeun Muhammad Yahudi teh anu selalu bertengger di harapan anjeun sombong takabur anu kabina-bina tanya ya Muhammad wahai Muhammad maksudna taubihon ngajejeleh ngamemeleh anil qaryati tina kampung allati kanat hadiratal bahr tanyakeun lembur manya lembur ditanya emang lembur bisa ngajawab. Majaz anil qaryati aya an ahlil qaryah. Majaz bil hazbi. Nu kos kieu karana majaz. Sebab nanyakeun lembur, emang lembur bisa ngajawab. Moal berarti ahli lembur. Hadbul labdi mata gili Arab. Iyalah ngaranna majaz bil hadbi atau majaz bil nukson. Santri mah geus teu aneh nu kos kieu. Teu aneh santri mah kapanggih jeung nu kararieu teh ya geus dilalab. Malik poho deui malah. Tanyakeun ku anjeun Muhammad Yahudi nu bertengger di hareupeun anjeun sombong takabur di hareupeun anjeun. Anil qaryati tina ahli kampung allati kanat hadiratal bahr anu kaayaan lemburna kampungna aya di sisi laut sisieun laut Kulzum yakni kampung eta ngaranna kampung Ailah tanyakeun ma waqa bi ahliha nu terjadi terhadap ahli kampung eta iyaduna bisabti waktu ngaliwat batas keterlaluan manehanana ngalanggar aturan-aturan ahli kampung Ailah dina urusan masalah poe Sabtu itatihim hitanuhum waktuna darat ke ahli kampung Yahudi Bani Israel lauk harita dina poe Sabtu teh suraan nararenggak wa yauma la yasbitun dina poean lain poe Sabtu mah la tatihim teu datang ta lauk teu nararenggak caritakeun ku anjeun tanyakeun
tayakeun Muhammad. Popolongoan kapan eta Yahudi teh ko Muhammad bisa nyaho maca tilok belajar henteu ko nyaho tentang urusan-urusan kampung ahli-ahli kampung Ailah nu baheula. Anehkeun Yahudi. Emang kumaha kitu? Baheula teh aya kampung Ailah. Eta teh antara Madian jeung Gunung Tursina. Didinya aya Laut Merah Nu kamari berangkat Mesir menuju Yordania. Kami kabehan cicing tadi sisi laut eureun ngarinum kabehan nu mantak eureun eta teh laut bersejarah Laut Merah eta teh Laut Kulzum nu aya dina Al-Qur'anul Karim. Mendak jelema nu dareukeut jeung kula dongeng. Kulantaran sisi laut atuh anu leuleumpangan bae teh nyaho dongeng tah mah. Anu terus kabelah ditu dahar bae teh nyaho dongeng tah mah. Lolobana mun eta tah. Eta laut tuh ka ditu kabayang bae tah. Oh, waktu cicing di sisi laut. Masyaallah nginum anu ngadahar roti nu dahar. Lolobana mah nu kiih. Eta teh laut eta eureun di dinya. Baina Madian wa Tursina. Didinya aya Laut Kulzum, Laut Merah, ngaranna kampung Ailah. Nyahoeun Kanjeng Nabi. Emang kumaha gitu? Baheula teh cek Kanjeng Nabi Musa, hei ahli kampung, kade. Kahirupan anjeun di dieu teh kapan ngajaring, neger, mancing. Ngalalauk pagawean teh lantaran deket ka laut. Deket ka laut mah kapan jadi pelaut, jadi tukang mancing, jadi tukang neger, jadi tukang ngajaring. Lamun di urang teh osok aya di tengah laut awi-awi anu narangtung teh naon ngaranna? Bagan. Taha ahli-ahli eta tah kabeh 100% urang dinya maisana kahirupanana adalah ngalalauk. Cek Kangjeng Nabi Musa, wahai para kaum ahli Ailah, ulah ngalalauk poe Sabtunya lantaran poe Sabtu teh hiji poe anu ku Gusti Allah tita diagungkeun khusus jang ibadah ka Gusti Allah. Ulah dicampuran ku naon poe Sabtu mah steril. Ulah aya naon ibadah ka Gusti Allah. Ulah ngayakeun kegiatan-kegiatan ngalalauk berbagai permaisahan perekonomian ulah poe Sabtu mah. Mangga cek kaum Yahudi. Kami mandek nurut be, jak kami mah atuh di panutan iwal ti anjeun Musa. Taha. Eta instruksi ti Kanjeng Nabi Musa diturut, tapi ngadadak aneh. Asal poe Sabtu belauk mararuncul ngabadeg. Ngabadeg mah leuwih ti loba. Ngabuadeg luar biasa. Datang ke caina teu kadeulean, kumarunculna lauk cai teu kadeulean rapet lauk teh mararenggak waranya. Masyaallah. Asal lain poe Sabtu bae hating. Hating teh bahasa hating kuara tah. Sapotong lauk acan nu nenggak. Cak kaum teh ieu Musa sok nyieun bae. Urang tita ibadah poe Sabtu basedengkeun kan maisha urang perekonomian urang teh kapan lauk. Ari poe Sabtu anu ku Kangjeng Nabi Musa diinstruksikeun ti Gusti Allah ulah ngalalauk ibadah bae lauk rentul. Ari lain poe Sabtu lauk isi kumaha isi aturan. Perekonomianna di laut sadengkeun kos kitu. Aya nu geus nempo deui kabita ketap bae. Aya nu rada tahan sakula deuleu ka laut. Aya nu cicing bae di jero hatena mah gernek bae heuh oge nya. Tah ieu. Poe Sabtu teh kadadak model kos gitu. Ya Allah, ya Rabbi.
marah rodel cobaan ti Gusti Allah model kos kitu cobaan ti Gusti Allah moal eureun Gusti Allah mah nyoba baheula lauk kabelah dieuna di zaman urang kredit sarua cobaan ti Gusti Allah sia ku upload teh yang boga motor teu kudu make KTP teu kudu make DP asal aya KTP cokot ku sia asal sia sanggup per bulanan sekian hese teuing oge nya padahal geus diharamkeun ku Gusti Allah perekonomian hiji benda anu ngabogaan dua akad berarti haram riba teh geus cahueun kabeh ge aya anu kuat aya anu cicing bae aya anu amprekan pan ka ditu beus nyokot motor nyokot mobil akhirnya imah eueuh mobil eueuh sita cobaan ti Gusti Allah terus naon bae sausim cobaan mah tuh sausim kuari sanu kuat cobaan teu boga TV cobaan ti Gusti Allah komo HP maka orok-orok memeh lahir geus dibelikeun HP deuk ditah amburadul masyarakat cobaan ti Gusti Allah di kumaha hayu taruhlah HP onam taruhlah TV onam kredit nu geus jelas korupsi babari jasa kuari makomo di zaman Soeharto babari jasa korupsi teh lantaran korupsi berjamaah ai kuari leuwih babari asal bisa bae carana setiap jelema anu jadi pejabat ladang korupsina babari jasa urang mah teh nyaho nu kamari dicaritakeun tentang penjualan tanah gorenganan laut diuruk gaju dijual kuari karena kabongkar triliunan rupiah eta nu kanyahoan kuari nu encan kanyahoan masih kena ambalaya nu ngabolongan pipa minyak can kanyahoan ambalaya BUMN teh eta teh sabaraha anu maraling di dieu dicoba asal asup bae kadinya ieu ladang lahan korupsi teh ambalayah loba jasa endek kumaha teu korupsina urang kuari jadi bupati bae pajakan terus bae ti masyarakat nyana nu nyekel nyana nu ngatur negara teh endek kumaha tuh tinggal hayu sigrapi bae jeung kesekian persen jeung ieu sekian persen nyana nu ngatur duit aya sedangkan berjalan teu pernah eueuh duit di negara mah adapun jalan teu bagus jalan rusak eta mah urusan nyana padahal mah ambalaya duit mah babari jadi gubernur komo leuwih luhur jadi presiden atuh komo nu mantak siap miliaran ge lantaran kos kitu permasalahan kos kitu mun aya nyaho teu pernah defisit negara mah teu pernah nu ngagolang-golangkeunana anu ngadefisit kan ayo coba pikir ku sararia apakah pernah jelema teu mayar pajak sieun bayar berarti duit utuh kok pembangunan teh terus wallahu alam shawab ieu cobaan asup kadinya berarti dicoba kuat henteu kuari perekonomian kredit kabeh cobaan siap henteu nahan tina eta ulah dongeng Kangjeng Nabi Musa bae Kangjeng Nabi Musa heunya tangkorak siang beunana pugu sia ge sarua keur dicoba lah cenah aing mah kadoho ngaji atuh sanu nitas yang ngaji ka dieu ih lah ieu mah cenah balik ulah waka besi kanyahoan ku jelema cobaan ieu masyaallah tuh sing hade cek Kangjeng Nabi Musa awas ibadah poe Sabtu steril ulah aya anu nyieun kegiatan-kegiatan selain daripada ibadah ka Gusti Allah ulah nyieun macem-macem kegiatan perekonomian dagang teu meunang nyokot lauk teu meunang ngalalauk teu meunang ngajari lauk teu meunang mayoritas yakni 100% bahkan urang dinya kampung Ailama di laut maisahna tapi ieu aneh ku Gusti Allah dicoba asal poe Sabtu bete kadeulean cai-caina acan wah lauk pohara jasa asal lain poe Sabtu bae hating geus sapoe-poe geus sapotong-potong acan Masya Allah
masyarakat saat eta kabagi tilu sasulur sodu seperti lu maksakan terus bayanya tengah jeding kana aturan-aturan syara dititah jeung dilarang ulah ngalalauk dititah ulah ngalalauk yakni aya larangan ngalalauk ngalah bae tina 70.000 seperti luna sabaraha 70.000 kampung eta seperti luna sabaraha anjing bodoh kieu doang ngaji jeung bodoh ya 70.000 seperti luna sabaraha hah Masya Allah paingan sia teu sararugi iya ngitung kos kitu bae teh becus atuh dagang ya moal sugih sia 70.000 seperti luna sabaraha kurang keneh 30 tahun nu mah teu sugih kita aya keneh hiji deui kurang 33 aya keneh nya sahiji deui ayo sing bener sia global na bae geus 33.000 jelema terus bae tengah jeding tengah ling setengah dengekeun kana aturan-aturan larangan dititah poe Sabtu ibadahnya nama ngalalauk bae 33.000 manusia wasulusunnahum seperti lu deui ngalarang kana seperti lu eta nya nama nganasehatan bae seperti lu deui mangga ulah-ulah ieu bangsa kiai-kiai usad terus bae jada mah teu aya eureuna euy sing hade ulah ngalalauk itu ngalalauk bae nya nama nganasehatan bae siksa sia bakal ulah ieu mah terus bae mepelingan wasulusul nu seperti lu deui ba amsaku anu said wa nahi nya nama ngalalauk teu ngalarang ge teu abstain sia teu ngarti ge abstain naon sia emang kiai ngarti ai henteu tah tilu bagian tajakeun ku anjeun Muhammad Yahudi anu sombong di hareupeun anjeun tentang ahli kampung Ailah anu kaayaan anak pinggir laut Kulsum laut merah naon nu terjadi terhadap ahlina waktunya ngayakeun pelanggaran anu luar biasa luar tina aturan poe Sabtu teh dilarang bisoy disabakil makmurina bitarki ulah ngalalauk poe Sabtu tatihim nitaduhum yauma sabtihim surat tina waktu pohara jasa datang ka marenehanana lauk-lauk dina poe Sabtu teh suran nararenggak lohiratan alal ma huluna kalaluhur malah luncur sehingga cai teu kadeuleu insyaallah tapi wa yauma la yasbitun dina poean lain poe Sabtu malah tatim eta lauk teu datang sama sakali hiji-hiji acan kadzalika dabluhum bima kanu yafsukun gitulah Gusti Allah nyoba ke ahli-ahli Ailah dengan keayaan kejadian para rasek jana kumaha coba hayu para rasek teu mah bagi tilu sebagian seperti lu tadi mah terus bae teu ngalizalah cek jana lauk ambalaya kieu larangan tinggal larangan terus bae alah kredit sakieu ngeunah-ngeunana larangan mah larangan terus bae ayo geus pokona mah terus bae teu ka kiai-kiai ngeridit malah nang tangan kiai mana sih larangan ngeridit tah kiai ortodok tah kos kitu leleg sia modern ayo sia gerang ngeridit kiai teu kudu nanyakeun masalahna tanyakan kepada rumput yang bergoyang teu kudu nanya ka aing baca ku sia kitabna sok sambarangan bae sia buktina nu ngareridit teh ku ari pararuyang pararusi ngalalamun anak teh diurusan pamajikan gitu kene kreditan numpuk Masya Allah jelema Ambon nu hararideung dararatang bae
orang naik mobil dulu bae beusi aya si eta. Ya Allah, ya gari Gusti hareudang hirup kos kitu. Masya Allah. Sebagian dari malain lain kitu lain kitulah orang helah baik. Lantaran poe Sabtu teh loba lauk sementara dilarang ku Kangjeng Nabi Musa ngalalauk dina poe Sabtu teh lah ku hari makieu bae ai mancing nama mancing ngan geus meunang laukna tancepkeun bae pancingna di dinya ke di alana poe Minggu. Elah tagarana teh ulah elah. Sebagian dari malain kitu anu boga tanaga gede mah nyanangerakeun masyarakat nyen kamalir nyen kali di dituna diempangkeun di dieuna make tutup engke poe Sabtu dibuka kunyana tutupna lauk ke kadari itu engke poe Minggu poe Senin kakarak diala. Helah mah kitu bae kajen gokong mah. Ku ari gaya kredit supaya menang teh duh ulah dehelah kumaha. Masyaallah. Dihelah teu eureun jelema anu deuk nabrak kada aturan mah ulah helah pangheulana ka neraka jelema nu ngahelah. Mu helah. Pangheulana sebab aya aturan tetapi kunyana diulah dehelah duelah. Sadarieu ilah kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Cobaan ti Gusti Allah seperti eta padahal mah Gusti Allah naon salahna naon atuh jababari Gusti Allah mah atuh mantak naon lauk teh ulah poe Sabtu dikadinyakeun engke bae Minggu atawa Senin. Tapi henteu justru Gusti Allah mah nyoba hayuh kekuatan sia datang ka mana iman sia. Ku ari atuh mantak naon Gusti Allah jam mampu jauh kawasa Gusti Allah mah tuh ngayakeun perekonomian teh ulah make kredit atuh mampuheun seseorang ku Gusti Allah digilekeun ulah ngayakeun kredit atuh bisa. Ih lain kitu aing deuk nyoba ka urang Cikupa. Aing deuk nyoba ka urang Bojong, aing deuk nyoba ka urang Sepatan, ka urang Balaraja. Kuat henteu datang ka teu kredit. Hayu sia. Sarua jeung kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Itulah aing nyoba ka ahli-ahli Cikupa bima kanu yafsukun. Oh, karena kapasekan-kapasekannya dicoba ku Gusti Allah. Ieu mah cenah kiai ngredit ge jadi pakena ngaji dong helah tah mulai tah. Hayang dihalalkeun. Hayang dihalalkeun eta ku kiai. Ieu atuh sabodo. Ngaji urusan sia, ganjaran jang sia, ngredit urusan sia, aing mah ngabejakeun, deuk pake naon teh, deuk pake naon, urusanna ngredit mah haram titik. Nah kumaha tuh? Dihulah dihelah we, hayu we, helah. Ayo, sabodo sia, aing mah ngabejaan doang. Aya deui kiai ulah sok didengekeun ki uci mah cek cenah teh teh akur jeung kemodernan cek cenah. Atuh negara moal maju cek cenah teh lamun kaayaan kos kitu mah leg-leg maju ku sia. Sabaraha taun deui sia modar leg-leg ku sia maju sia. Tanggung jawab sia di hareupeun Allah. Ji, aing mah nyampaikeun doang. Hayang henteu naon henteu. Kumaha cenah kieu lamun kula ngredit mobilna aja dibikeun ka kieu masalah. Ajeuna kieu ondo bae tah. Engke na ka ditu na. Kumaha kieu kredit haram. Ai dibikeun maka kula henteu. Masya Allah, hese jasa. Kiai orang namun nenden duit di bank kemudian aya bungan, entah kumaha bungan haram. Hampura kiai kula nenden duit 100 juta kiai, kuari dicokot Masya Allah bungana ternyata lantaran mang tahun-tahun kuari aya 50 juta kumaha ieu? Haram. Kumaha lamun dikakiaikeun bae mah 50 juta. Iya. Seperti sih 50 juta. Oke. Kumaha kiai hukumna? Ya ai disodakokeun mah susuganan wae. Padahal mah eta cobaan di Gusti Allah.
itu teh datang nu boga duit 50 juta nu mau bunga teh cak Gusti Allah datang sia ka kiai datang ka Kifudoli datang sia ngomong duit teh dibawa di mobil kiai ai eta kula lamun enden duit aju aya bungaan kumaha bungaan haram cak Kifudoli tegas haram teu meunang cek ki uci ge teu meunang urang pan sok ngaji dibawa aing ya tetap kujanna aduh aju lamun terjadi misalnya kieu kamanakeun eta itu haram tetep bae haram paling lah teu dikajalankeun gorong-gorong we kos kitu sakumaha urang sok kadenge surahan bae nya tapi ieu mah kieu kumaha kiai aya 50 juta ieu malah kumaha kiai bae dikakiaikeun bae kukula deuk sodakokeun kumaha abada duit 50 juta kayak padahal Gusti Allah teh deulekeun we ayo sia ayo tariman teh Gusti ayo tah eta cobaan kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun Kiai Azub Golkar bantu Golkar lamun eueuh kiai ieu teu kumaha nagara majuna nagara eta adalah ku partai sebab urang mah negara demokrasi engke partai-partai tersebut teh kapan aya nu muncul jadi dewan etalah perwakilan urang lamun teu dinasehatan ku kiai bakal kumaha ieu partai teh sok asup ka dinya dengan niat urang teh deuk berjuang ngagungkeun negara, ngabela negara, ulah datang ka bok-bok jadi sampah neraka jahanam. Ayo kiai asup ka dinya. Asup kiai kan. Nasihat kiai Golkar mong sadis-sadis. Dulur. Eueuh deui nu bisa pake ngiuhan iwati tangkal kayu. Geus di model-model ku nya helah eta ngaranna. Urang keur panas tengah jalan hayang ngiuhan aya tangkal kayu ngiuhan nikmat jasa kuari dagara keur acak-acakan mantak naon urang berteduh di bawah Golkar puhun beringin urang ulah hese-hese partai nu sejen mah mah partai-partai kecil tah mancan karuhan maning ieu bae urang niatan karena Allah wadai karena Allah nah karena Allah serem kadang ini beres datang kandidat Waalaikumsalam Kiai alhamdulillah berkat Kiai ceramah di anu terus ya alhamdulillah lah masyarakat kuari ngarti masyarakat tertarik kuari teh geus mulai falalintar lah Kiai berkat Kiai ngomong terus kumaha ya mah hadiah we ti Kiai teh ieu nu kamari engke bakal aya deui engke bakal aya deui kukula geus dijadwal-jadwal Kiai geus bae lah tah ieu mah can Kiai sabaraha duit ieu 100 gitu cak Gusti Allah aya sia ku aing didelekeun tadi cak sia karena Allah tadi aing ngadenge karena Allah aing ku sia dibawa cak Allah aing ku sia dibawa ka panggung ayo sia ku cokot deh ku sia ngomong ieu mah cek teh lain sogok ieu mah hadiah ai hadiah emang kos gitu baca kitab takribna emang hadiah kos gitu ya isok aja macam segala hadiah segala laon suka setekannya takrib bae masyaallah nah eta teh kadzalika nabluhum mimma kanu yafsukun kiai dicoba di dinya Kiai dicoba di organisasi Kiai dicoba ceramah mal gandeng-gandeng ceramah balik deui panitiana poho
tinggalin sorban. Allah karim. Iya makanya ini itu makan nggak banding doang. Kredit cobaan sarua kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Ji atuh aya aturan-aturanana nu mantak geledeg tsunami, geledeg gempa, geledeg deui beliun, geledeg deui panyakit. Iya cobaan. Ngan untuk be urang mah anak bungsu. Anak bungsu aya baheula mah sakaligus disiksa. Ieu mah dipilih-pilih ku Gusti Allah ja anak bungsu ieu mah. Atuh anak bungsu mah anak anu dipake deudeuh dipake kanya teu masyaallah dicoba ku Gusti Allah baheula kabagi tilu atuh ku ari ge sarua bae saperti lu sodu tetep bae ngaralalauk wa sulusun lauhum seperti lu mangalarang nyana wa sulusun amsakuan usai diwanahi seperti lu deui mah abstain cicing bae ngalarang teu ngalalauk teh atuh kuari ge sarua bae kaayaan musibah cobaan kredit sebagian maju ngredit terus sebagian ngalarang ulah ada setan teu sebagian mah cicing meta sirana siratu ya Allah sarua ku ari gitu bae masyaallah orang geus aya di dieu ditafsirna ieu kredit mah ya Allah wa qalat ummatum minhum lima ta'uduna qauma umat anu ngalarang kana ngalalauk poe Sabtu nyana mah kayakinanna pohara ka Gusti Allah teu kadideut kayakinanna cak Kanjeng Nabi Musa ulah bae nyana mah bener-bener diperhatikeun larangan teh sehingga nyana nganasehatan kanu sok ngalalauk ulah kadek bisi disiksa ke ku Gusti Allah bisi datang siksa ke ku Gusti Allah aduh mungkin bisi datang siksa ulah terus bae nyana mah pidato ceramah teu eureun-eureun tanpa diundang nyana mah terus bae ceramah di majlis taklim di masjid aya kesempatan nyana teh keur di riungan nyana nyaritakeun dulur kabehan sing hade ulah ngalalauk poe Sabtu sanajan lauk loba poe Sabtu dina lain poe Sabtu eueuh lauk tetep urang ulah ngalalauk poe Sabtu sebab akibatna lamun ieu ngalalauk poe Sabtu teh bakal disiksa ku Gusti Allah teu eureun-eureun jarwa terus bae nganasehatan ceramah terus bae cak anu bagian teu ngalalauk jeung teu ngalarang ngomong lima ta'izuna qauma qalat ummatun ngucap sagolongan umat minhum ti golongan Yahudi lam tasud wa lam tanla'nuh teu ngalalau jeung teu nyaram ka jelema anu nganasehatan me terus ngomong hei kiai ustad lima ta'izuna qauma kunaon make ngambil tuturan nganasehatan miurukan ceramah ka kaum-kaum anu Allahu muhlikuhum Allah bakal nyiksa kajana au mu'adzibuhum adzaban syadida bakal nyiksa kalawan siksa anu pohara jasa make jeung dinasehatan me hartina geus cicing bae kege datang siksa geura jadi nasehatan ge kitu bae dipiurukan ge kitu bae diceramahan ge kitu bae lima ta'izuna kunaon make jeung terus bae anjeun ceramahan kaum nu Allahu muhlikuhum wa mu'adzibuhum adzaban syadida wa Allah bakal nyiksa jasa kalau siksa anu pohara cicing ieu teh jadi dalil ketika
di hiji nagara geus teu bisa dinasehatan cicing ge masalah nu mentok pokona suala nahu iza alimanahi halal manhi geus genas para ulama kana yen sanyanyana di mananya tokoh-tokoh masyarakat kiai-kiai kada tingkah anu dicara mainan nahya la yu'athiru fihi jeung sanyanyana pangcaram teh teu mengaruhan ka manehanana sakotoan hunayu gugur panyaram teh kadang-kadang wajib warubama wajibat tarku cicing menggeus contoh ala taro annaka law dhahabta ilal makasain al-qa'idina ala tariq li akhdhi amwalil fuqara wa ghairihim bi ghairi haqq la ta'izuhum wa takufuhum amahum alaihi kana dzalika abathan min di negara urang kuari andai kata urang ngomong baik urang ceramah baik nyeramahan pemerintah tentang ulah nyokot pajak bakal aya mangpaat moal aya makasih tukang ngupu bea tukang nyokotan pajak malah diinstruksikan ku negara pajak makin ditingkatkan ku hari kakarak pajak tanah pajak bangunan engke mah ceuli aya pajegan ceuli urang dipajak mata urang dipajak engke mah negara saking zolim baheula mah pajak teh tanah pajak teh perusahaan pajak teh mobil wajar lah geus kos kitu mah keur carita wajar baheulana belah dieuna imah urang nu ngabangun urang tapi dipajak ku jana kabelah dituna engke mah sendok-sendok gelas-gelas bakal dipajak urang nu meuli urang mayar pajak ka negara engke mah cinggir urang dipajak ku kiih ge dipajak kahitut-hitut dipajak sabaraha kali sia hayo hitut sapoena bakal dipajak mendingan diborobotkeun habak ku urang kanya mun anu deliti hitut geus bae mendingan ge geus degangkeun brut pajak ku sia ta sakali waktu aya bukuran crot keluar pajak tah ku sia ieu geus dijelaskeun ieu mah sakadar nyaho bae urang ieu ngaji ngaranna ngaji asal nyaho bae heula bagi kiai-kiai bagi para ustad-ustad tukang ceramah tukang mituturan ala taro apakah anjeun teu ningali boga keyakinan henteu annaka law dhahabta ilal makasin lamun anjeun terus bae ngalaksanakeun nyaram ka tukang mungut bea cukai pajak al-qaidina ala tariq anu caricingnya dina jalan-jalan perpajakan liakdi amwalil fuqara wa ghairihim untuk mengambil harta-harta fuqara dan lain-lain sebagainya ya perusahaan ya mobil kendaraan imah dan lain sebagainya tanah cokot kabeh bigori hak nyokot tanpa hak pajak beueuh hak dicokot jarunya anak kapan lain urang lain pamarentah nu urang la ta'izuhum wa takufuhum amahum alaihi kana dalika abasan eta teh mituturanana urang teh nyegah-nyegahna kanyana abas eta teh heureuyan gula nementak kasukeun kana mibabil abas urang kuari nyaritakeun haramna pajak mibabil abas eta teh ngan sakudur ngan sakadar ngabau-bau sungut doang dilaksanakeun moal aya rencana pemerintah endeuh ngaleungitkeun pajak moal malah carana kumaha ningkatkeun pajak hayu coba geus kumaha Masya Allah karim tak ieu tina pada eueuh mangpaatna ieu ge sarua ya lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida kunaon maraneh ieu terus-terusan ceramah terus-terusan pidato terus-terusan mituturan ka kaum anu ku Allah bakal disiksa kalawan siksa nu bohara mangpaatna kajen teuing anjeun terus bae ceramah nyeramahan jelema-jelema nu titah ulah ngalalauk poe Sabtu tapi jangan ngarala bae mangpaatna urang ari ceramah tentang kredit mah aya hiji dua manfaatna tapi pajak mah moal aya hasil ngaji di Cilongok aya nu merenung cek nya masyaallah horenganan ieu kreditnya horenganan haram sedengkeun imah can anggeus lah cek nya aing mah kuari mandek geusan bae diberesan nah ya
mobil hasil kredit kunyana teh kreditan can anggeus sidek diberesan we loba anu jana nyokot duit di bank jang usaha kemudian inget buah isuk bapak geto aing paeh engke kumaha kalanjutanana beuh di akhirat meureun aing teh dibeulem kuari diselesaikeun loba jata mah Allah anu ngasupkeun ka jero hate mah Allah teh anu mere hidayah mah Allah loba hasil kredit mah alhamdulillah meureunana tina 100 hiji mah aya sanajan di luar eta nambah deui tapi pajak mah pajak aya eueuh rencana pemerintah endeuh ngeuweukeun pajak moal aya malah kumaha carana naikeun pajak sebab lain negara Islam negara demokrasi justru nu mantak embung negara diislamkeun embung negara di Qurankeun lantaran di negara Quran di negara khalifah mah pajak engkena pengurus teh ibadah ngurusan masyarakat bangsa jeung negara ibadah keuntungan arembung jelema kita ngurusan rakyat sebab eta mah motifna ibadah kuari mah kan ngurusan rakyat motifna lain ibadah neuk memperkaya diri kajen kukumah di negara demokrasi mah seperti eta lamun di negara Al-Quran ibadah jadi negarana jadi pemerintahna ibadah di negara demokrasi mah memperkaya diri kajen kukumah kos itu bae mata kalau rencana untuk menghilangkan pajak kumaha tuh tah urang kuari ceramahna lanap abas kiai anu nyaritakeun tentang haramna pajak bau sungut babudah manfaatna kecuali nyana jadi presiden mantak mending diangkat Haji Pendi jadi presiden gorang abe pajak makin menjadi-jadi kuari ge jadi rakyat kredit terus atuh ngomong kemah diwajibkeun kredit ujian jelema anak dijerobeuteun keneh geus dikenakeun pajak ku Haji Pendi mah wah bahaya ieu mah presiden leuwih jahat tibatan Jokowi gorenganna ya mantak geus mendingan diulahkeun mata ulah itu lebih jahat kahiji nomor kedua eta tah naon ngaranna izin presiden eueuh ya nama sebab kan nu jadi presiden lain ijazah izin presiden teh eueuh lain lantaran nu jadi presiden teh kapan kudu sehat zahiran wa batinan nya nama kurang sehat bisa jadi presiden Gus Dur onam sanajan buta tapi bisa jadi presiden sebab aya keanehan walaupun buta ketika manehna kan kudu sehat zahiran wa batinan Gus Dur kan buta begitu buta Gus Dur siapa yang buta kan dites jadi presiden kan dites teu menang torek ataupun torek presiden torek kumaha teu menang buta presiden buta kumaha tapi Gus Dur lulus mantap ketika dites Gus Dur siapa yang buta aja Gus Dur itu Gus Dur kan dituntun aja nggak buta juga dituntun nggak apa-apa Gus Dur dah kan dites di kamar coba Gus baca ini dibaca derleng baik bahkan nggak usah pakai kaca ya dibaca kamu modelan Gus Dur mata heran KBG ka Gus Dur mah apa butaan asli apa ente butaan asli apa ente tapi ternyata lain buta aja sok salah jalannya nage sok salah jalannya lah nonton kadang-kadang salah jalan disebut buta ya salah jalan disebut buta waktu jadi dicek jadi dites waktu jadi presiden nyana maca bisa bae Kompas datang set dibaca buku dibaca bahkan nyana malikeun kan ngetesna nih kita baca ke kamu jaknya mantak lulus ya emang kumaha gitu nah dikritik ku masyarakat masa presiden kita buta cak nu ngetes tak enggak buta cak masyarakat buta dia siapa bilang Gus Dur enggak buta dia masa disahkan saja jadi presiden disaksian kapan ku berbagai penggede begitu dites tadi mah duaan kuari disaksian PAN nyaksian berbagai partai nyaksian dah dites jana saksian deh kas buku dibaca ku bangun teu neuleuh nya macana ge tah sinu baca saha cek Gus Dur kan kudu zahiran wa batinan kudu sehat tapi nya lulus nanti teu buta Haji Pendi mah moal lulus teu sehat
Ji anu nyaho teu sehat eta kan pasti hiji keluargana. Tanyakeun ge ka keluargana emang nya sehat henteu. Atuh komo kula mah leuwih nyaho. Emang bener teh henteu. Di antarana ge lamun ngariung kudu aya berkat bae. Eta kan teu sehat ngaranna. Mun dahar kudu dipangmayarkeun bae. Eta kan teu sehat ngaranna. Jeung lain-lain sebagainya loba keneh mentak teu layak jadi presiden. Ulah lain ijazah teuing. Ijazah mah dibaca dipastuk palsukeun aspal bisa. Lima ta'izuna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Kumaha ngomongna? Qalu cak anu nganasehatan ma'dziratan di dieu tafsirna ma'izatuna lamun ma'izatuna mah kaditun macana kudu ma'ziratun berarti bisa dibaca ropa. Qalu ma'ziratun ila rabbikum bisa mau'izatuna ma'ziratun tapi ditambahan di sabadana nataziru biha ay ma'ziratan nataziru nu mantak macana deuk ma'ziratun deuk ma'ziratan bisa baik baik macam aja ayu eraban mah komo babar mantak ulah sieun-sieun santri mah tilok sieun-sieun maca kitab teh santri mah tilok sieun-sieun eraban los aya jelema maca fil ardi aya nu batuk batuk berarti aing salah berarti fil ardi batuk keneh mah berarti aing salah fil ardi batuk keneh bae ardi batuk ardu batuk ardo batuk fil ardi goblok sia aing eueuh pilihan tolol ardi sia batuk ardu sia batuk ardo sia batuk ardi ge tadi eraban sia batuk keneh bae lah deuk adu deuk ardo deuk ardi bumi keneh manana tolol sia cak anu batuk ji kunaon nyarekanan aing mah batuk dah sia ngabatukan aing ngajan kumaha ge tah jelema teu ngaji ilmu nahwu mah kos kitu goyang dina maca santri mah deuk salah deuk naon tilok goyang salah tuh waktu salah meureudanan sabona tilok derobah-robah geus kitu bae degeng mah qalu cak jelema anu nganasehatan tadi majratan tajiru majratan ila rabbikum qaulul mah sakada nuhun pangampura persaben gapangaran aranjeun kabeh li Allah nun sabaila tafsirin pitarkinahi supaya ulah dibangsakeun ka kaula dibangsakeun kana lalawara dina ninggalkeun nyaram Gusti Allah nyaram ngalalauk dina poe Sabtu aju kula cicing bae henteu nyegah beusi dianggap lalawara ku Gusti Allah nu mantak eta marek aya mangpaat tarek eueuh mangpaatna kula mah terus bae hendeuk dakwah sabodo urusan mangpaatna mah lantaran engke di akhirat beusi dianggap lalawara kula ge sarua bae ku ari sanajan teu aya paedahna nyaritakeun haramna pajak di kampung geus nyahoeun pajak haram di kota geus nyahoeun pajak haram tapi kaula mah terus bae sanajan nyaho ieu teh mangpaatna supaya engke di akhirat besi engke di sidang haja oce baju melangkah dengan pasti insyaallah pan beda jelema langkah-langkah eta lamun profesor langkahna pasti sebab naon di otak segudang ilmu orang kampung teu boga ilmu lempangna culak cileut jelema bagus kitu lamun jelema ka masjid deuleu pasti santri pede asup ka masjidnya nama plak 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 sebab ti leutik ada di pondok pesantren ketika manggih masjid teh geus teu aneh deui tapi jelema profesor doktor nu teu nyahoeun ka masjid begitu manggih masjid culak cileut di masjid aing diuk di mana diuk santri mah blak kahar tempat imam elos didiukan gua pede teuing teh pokos itu eta keur carita urusan masjid
urusan perkantoran jelema sakola asup kantor geus biasa jasa nyaritakeun tentang perkantoran nyana praktek perkantoran wah birokrasi geus aya di otaknya da kabeh kuduna asup ka dieu heula santri tita asup ka kantor sulak cileuk teu bisa santri teu bisa boro-boro ka kantor urang kampung mah asup ka mall asup ka Sabar Subur asup ka toko gede bayanya nama culak cileuk sendal dibuka aduh Masya Allah lawang nakepan make mahnit kadang-kadang muka sorangan nutup sorangan asal aya hawa jelema muka engke asup urang nyana nutup deui nyana bingung horenganan jin lain di lembur bae cek nyana di toko ge aya jinan emang gunaon eta lawang aya aing muka aya jelema muka eta kan eueuh anu mukana berarti jin cek cenah urang lembur mah tolol aju datang ka hikmat cek cenah aya naon ieu di itu di toko itu aya jinan kumaha emang lawang muka sorangan nutup sorangan waduh kujana langsung dihizib ali hikmat bahasa dibayar bae pan goblok ditolol kos tukang ceramah pokoknya asal aya bayaran yang ngajak direk bae anu ngadaengkeun 10 los gondutan los terus bae ya nya teu maksud ieu ceramah anu maksudna maneh aliklat kayak gitu goblok nya mana penting anu mayar bae atuh datang ka dieu a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal aw quti'at bil ardi aw kullima bil mauta balillahil amru jami'an innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'alu alayya wa atuni muslimin fuh geus tinggalkeun cek nya ke peuting mah cek nya ieu moal peuting mah moal muka moal nutup insyaallah cek nya aja urang lembur atuh bener neuleuk peuting ka dinya bener manjur tadi mah cek Masya Allah dibacaan ku ayat eta nutup bae cek cenah tolol teh itu eueuh ilmuan mah hese dibawa ka mamana ge nah dibawa ka mamana ge hese bae eta teh kudu ku ilmu goblok teh kudu datangkeun hikmat tolol teh coba bayar ongkoh lanap eta kos bodoh mah dibawa ka mamana ge bodoh bae ieu urang bodoh dunia mah masalah tapi ieu bodoh agama bakal terus ka hareup bakal terus ka akhirat teu bisa wudu bodoh agama ngaranna bakal ditanya teu bisa salat bodoh agama ngaranna bakal ditanya ji teu bodoh agama teu bisa urang soal pernikahan bakal ditanya teu bisa bab muamalah bakal ditanya ieu jual beli urang sapan teu bodoh agama bakal ditanya ngai bodoh asup ka mall di kitu sendal ditinggalkeun mah sakit kitu bae naik kereta sendal ditinggalkeun sakit kitu bae paling jalan kewalahan ka di itu sendal aing ka mana sakituna bodoh dunia ngaranna urang boga HP HP-na anu Samsung Masya Allah 3G aya WhatsApp bisa tapi teu bisa ngagunakeunana naon hartina ieu HP mahal atuh mending nu jadul ayo HP sok bodek ieu aing ngajalankeun teu bisa pencet nu kalduar eceng deui eta ngaranna bodoh sehebat apapun senjata yang dia sandang sehebat apapun senjata yang dia bawa secanggih senjata yang dia bawa kemudian tidak bisa melaksanakannya dia akan bunuh diri dengan senjata itu kena nyana bakalna salah kudu nama kapan moncong naka ditu di kadia tembak jam boleh kita bodoh karena ada dubus gitu itu hese bae bodoh Masya Allah nah kaulah manu mantak nganasehatan teh ieu masa kadar nyuhunkeun pangampura persaban ka Gusti Allah besing ka di akhirat disangka lalawara nomor kahiji nomor kadua nama la'allahum yattaqun
susuganan bae harapannya nasin kana ngalalauk dina poe Sabtu ai geus dipepelingan sugan hiji dua mah aya. Itulah harapan kau sanajan dianggap manfaatna tapi engke di akhirat mah bakal aya manfaatna. Kuari urang jadi kiai sanajan dianggap manfaat aja ditekeun kredit haram, sanajan manfaat aja ditekeun pajak haram, terus bae urang mah urang bae engke nyana mah nyana bae ke di akhirat bakalna urang mantep. Begitu ditanya maju ci maju melangkah dengan pasti nama uci cek malaikat betul ulah betul gitu. Emang maneh orang Batak betul. Ya tidak apa-apa. Hidup umur kamu 150 tahun, betul. Mudah-mudahan. Selama hidup kamu dakwah, ya. Selama dakwah apa ada yang tertinggal? Tidak ada. Pernah kamu mensitir tentang pajak? Pernah. Kamu jelasin bahwa pajak itu haram? Betul. Kamu berani di tengah-tengah negara? Saya bukan melarang, tapi cuma menjelaskan. Di tengah-tengah kaum muslimin wal muslimat dan mayoritas negara Islam itu Islam kan jelas hukumnya di Islam itu pajak itu adalah haram. Betul kamu telah menjelaskan? Betul. Siapa saksinya? Haji Ma'mun. Ngabesan. Coba atuh beralih siapa Haji PDB? Tidak bisa sebab dia mah tidak adil. Tidak bisa jadi saksi. Cacat mental. Tuh. Dia jelas aman. Oh, anu tadi malaikat Malik geus kieu bae. Tugas nyeret malaikat Malik panglima nanyana di dieu. Tapi ternyata beralih. Ridwan Nun Gusti bawa ya Haji Uci ka sorga. Mantap. Ajak coba kaum-kaum anu baheula milu. Diajak ku kula hiji-hiji nu ieu mah ulah nu ieu mah nu. Ya karim masyaallah. Gitulah ieu mah sakadar nyaritakeun seperti eta lah gambaran. Kula nyaritakeun teh lalainang kula meunang Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakadar nyaritakeun sieun amat engke lamun engke urang kuarina hula helah kuarina bangsa abu-abu kuarina titah cau au engke kumaha di sidang di hareupeun Allah kuari hanya segerintil, hanya secuil keuntungan, mobil lah, motor lah, tapi engke sia triliunan manusia nyaksian urang, hiji-hiji. Tah, lamun ingat kadinya rempan jeung sia. Masya Allah. Haji kumaha tuh? Falamma nasu ma yukiru bihi ajaina. Ya Allah. Nu terus bae ngalalauk terus anu nganasehatan terus bae teu eureun-eureun Gusti Allah bakal ngadatangkeun ultimatum ketentuan bagi jelema anu ngalanggar kana aturanana jeung jelema anu nuturkeun kana aturanana bakal diterapkeun ku Gusti Allah. Nu ngalanggar bakal disiksa, anu teu ngalanggar anu patuh bakal diberi anugerah ku Gusti Allah. Ieulah ayatna, ieulah nu bakal dicaritakeun ku selanjutna. Wallahu a'lam.